geuning ieu aya daek dikocorkeun merejeki na ka urang. Heuh teu beda we ti balong. Beda balong kumaha ya Kang? Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun ti irigasi teh ti tongo. Tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna. Dijabah caina mah loba. Ngan lauk ngencar. Ngan lauk. Da loba jelema aya nu dijabah. Dunyana loba ngan barokah eueuh deui. Barokah kosong. Heeh. Keur naon? Loba mobil, gas sawah, gedong alus, aya di bui. Gabunganna duit rakyat di hakanan duit negara. Bener? Nata dinikmati. Barokah eueuh. Cek dek oge. Aya duit loba bener. Dina finish teh kalah ribu. Nah kitu euy. Bener Kang. Oh kitu we dek nya hadek anu jadi bapak ini teh doakeun. Nya sok sing penak Kakang atuh. Sing penak bapak karunya. Bisi ya mau bisi. Alah ampun aing manganding bapak dek sok luas. Sieun neuleumkeun maneh we leu. Sok reuas. Oh, iya. Sok atuh Akang didoakeun sing enggal penak. Semar Badranaya. Duh, Kabur di tempat Oko Bekalan Pati na Arjuna. Ya, pulang palang siang yang. Kebal. Lain ieu buta ti mana aing kaget ye. Duka teuing uang nepi ka wasnu dendam ka wate. Make rek ngalanyawa sagala. Sumuhun kula. Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu. Duka eta juring ti mani. Duka di mana? Semar-semar yawinang Siti bentar Kang Puputra Kang Puputra lawan yang Kulan wah. melang kabarudak Kang silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amuy. Antos wah moal teu kitu komo ka putra. Heuh ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun. Ai deukeut diomongeun gitu budak Redaksi. Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu? duka teh uang lain. Semono ngewa ka wate. Teuing da aing macan aya pasoalan jeung batur deuleu. Nah teu acan. Acan. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya. Sumuhun. Aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin. Salah kumaha aing galuk daleus. Da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang. Oh sumuhun wah. Kabeh bakal baralik deui kainya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Kalbuih deui we urang. Sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Sumuhun delepat wah. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna. Sumuhun gumantung kana pagawean. Yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sumuhun eta wah. Kabeh eta mah boh nu iman, boh nu teu iman. Laras. Duh, boa-boa buta teh ka dieu deuleu jang. Ade Teuning, heueuh we. Ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh. Duka teh nya teh ulah sakabina-bina teh. Hei 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 hei
dilumpat ini ngajen sok sia geus eueuh aya nama pengacara maneh wah geus eueuh pelindung nah rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution nah rek karuhut si Tompul sok rek ojah ka Sok. mana ai geus kieu marek pasrah we sim kuring teh nun heeh rek pasrah sumarah we ya aing de kirata ieu mar cing kumaha kiratan najan mungkir da geus takdir najan mumpang da geus kadar milik diri bagja awak rek kabur tangtu disusul ngabecir tangtu dimerik rek lompat tangtu diudak tangtu diudak hey 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 dina panustrungan anak maneh bakal paeh mangga teh teuing hirupna paehna lain nu kuring ka dieu kadunya lain kahayang kuring teu hayang jeung teu mung eta sepuh teh pet dek dikumahakeun kuring heeh kudu kitu atuh kudu soleh pasrah sumarah dina panustrunganana sanajan lumpat ngulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mar sumuhun atuh da sia lelumpatan nawa kelingas teh denge jelema diudag mau lumpat eta jelema naon sabab lumpat sieun hayang beh dituna hayang nya eta sieun paeh biakan mau hayang salamet tuh teh eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing kumaung ditungguan di luhur manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihandap keur calangap bari lapar ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya naik deui ka luhur maung keur nungguan anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting nyaeta beurit bodas beurit hideung ngan meureun heula paneuri paeh teh tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua jadi lu yang duluan pergi mati oke mangga nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 teu geuneuk teu malekmeuk Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan pek ayeuna mah pek geura tungkul kana jukut geura tangah ka sadapan pililiankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap muhun mangga bisi boga hutang ka saha wae keune da aya ajangna keur bayar hutang mas bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara bisi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge
Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran. Eta buat telepon. Dek dipuncit ayeuna maneh. Suhun mangga. Pasrahna. Mereka kawas masjid puyuh. Caya pedangna ieu. Uluh. Buat syukur. Pek. Ari butuh mah kusim kuring. Kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana hate si laing pek. Si dari hambatan. Alah, nuhun mah. Nuhun aing maneh ke bangkena hayang dikulub hayang dibeuleum. Ada wayang di pais. Kumadinya aing geus paeh mah. Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang diduruk. Ada wayang di air keras. Atawa hayang di air keras. Di dusan. Kawas ipiraun. Kumaha nu hirup kuring mamangga teh teuing. Atuh cenah dialungkeun ka cai da asa ti cai. Di ruang atuh da asa tina taneuh. Cenah rek diduruk pek da asa tina seuneu. Pek. Dek dikaleuweungkeun heumeureun kadupak angin. Asa tina angin. Ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan. Kuring mah moal tahlil, ai geus paeh mah peke si laing nu hirup nu tahlil mah. Syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sia. Mangga. Mangga cepugu. Uluh. Semar Badranaya di jamret punukna nyaeta maksad ditugal jangga. Iya ge. Moal dicacag ku aing. Sumuhun mangga. Moal dimutilasi moal. Ai geus paeh mah. Sumuhun. Semar Badranaya watek wantos. Dudu wong samanea. Iya ge. Mangnu satru sing madu trahing kusuma titi sing andana wiri trahing dewa kamanusan. Leres. Parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin. Lajeng miheulaan maneh nyaeta kaluar nyawana tina ragana. Nanging ieu nyawana teu katingalieun ku ieu denawa. Lingwang mukswa salirana. Lingwang mukswa salirana. Salira mukswa sapisan. Nah, sia jempe. Oh, api-api papaehan goblok. Sia. Bar. Semar. Soak meureun si eta. Murag jantung mah. Murag meureun jantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kalimusada lambang keagungan negara Amarta teh. Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing. Gusti Prabu nyangakeun ieu wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran sia Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna
dek datang ke Karaton Amarta dek nginjem layang jamus Kalimusada aing di Taraga di Paok aing sieun di Kepung sieun aya ka sieun eta si Bima galak teh hirup jelema teh heeh wah ieu wujud dek di sakuan dek aing Ari Sugan teh lain dek maling layang jamus eta sasaranna nama kurang awas siap pembalasan gue saha tibana ya sumuhun kurang teh jeung ieu nu di luhur wah kurang boh Batara Guru boh narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek di paehan teh aing dugi ka are-are kurang dek di tepungan ku aing ka sawarga sumuhun supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana ya kurang akang lapur bapak dewek di mana ya sugan oh sugan teruskeun wah kacakung mah ka Tanjung Priuk dan kerambutan oh biasanya bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas sok nyempot biasa bareng jeung beurit hideung jeung ning biasana sok nyempot teh lah naon urang ka Tumariti saya buah kabur bapak teh ka Tumariti euy saya 15 kalmur uluh wilujeng tepang nuhun deh bade ngiring ngalangkung sae mangga kumaha upami urang ngobrol heula wah rusuh itu deh sanes guna naon sanes teh hayang ngobrol mangke nya ieu mah sakedap aya naon ngobrol jeung saha we geuning saha teuing jo sugane rek manyer sugana ka kada tahu jangan guskus halah kalau kakak kayak sama gua nya atuh sugane atuh urang teh da eueuh acara eta teh jarang nya kapok di nyeri wae aing mah ya di nyeri naon loba tim sukses anu ngabobodo ka ieu itu akang temahna mah jadi we aing katipu sakitu titik memehna mah oh bae nama lemasna lapur nepi ka ayeuna ditungguan teh eueuh sakitu itik oh sakitu itik heueuh atuh da hanas peuteui teh dibeulem pinang teri eueuh deui Kontek kamu karena kamu ada kan? Iya. Dupi aden teh saha nya? Ngaran kaula, sungguh. Ngaran kaula teh Sukma Sajati. Sukma Sajati. Wah, di Yayasan Amalillah. Bisa eta oge. Biasa jangan. Sugane atuh da euy. Yayasan bergerak. Nya. Ningrat kitu geuning. Heeh eta. Doakeun ku urang ah. Aden teh Sukma Sajati. Di mana linggih ye? Jauh kaula teh. Jati Asih. Jauh cenah Jati Asih teh pungu-pungu. Kumaha ti Pondok Buntet. Lain nya pondok nya buntet. Atuh moal kaange ku Ibu Nunung. Alah. Bade ka mana aden teh? Kaula keur ngalalana mah. Ya keur ngalalana. Benar calana ngalalana teh
berkelana dupi emang saha kakasih Abdillah Rano Karno Oke Bupati Tangerang ai eta nu pengker abdi marsana itu pengen gelis sana ada siswa mulih ti mana bade angkat ka mana bade wangsul ka lemur anu kulantos usaha di Bekasi naon pakasaban deh ngebengkel ya mobil motor sepeda sanes ya. tahun kan Mau mobilan budak lain gak bengkel Alah. ngomongnya tegas kemana Di mana linggih teh tebih pisan di Bogor teh ngulon Ti Leuwiliang jas hujan jas singa masa heueuh jas singa abdi teh nuju ieu milarian jelema urang milarian jalmi sepuh atau napi murang kali aya disebut kolot datara di baju kawas budak mana wakna teh hideung beungeutna bodas ngaranna Semar naon pangna diteangan eta teh terlibat narkoba dan jelema teh coba pas lagi ka kolot teh watoy bandar narkoba teh Semar teh kitu murukana teh naon pangna diteangan teh jarek ditewak apa abdi teu Densus 88 tak iya nu tukang penjinak bom bom molotov tim Gagana Wiyati berarti di luhur dupi Aden bade sarua kaula ge keur ngalalana teu menakan jalmi hideung anu ngaranna Semar teu namun jeung si Uti lah nyeca cukulan melang makanya kusum culik kena teh kitu wah cenah mah di ala jantungna jelema teh teh gantung ginjal sok dialaan nya teh jualan ka kitu kulan jadi kumaha we jelema teh aya mangala duit teh nya bisnis organ tubuh hijau bulan tak kamari ge dia abdi ngacepepeng tiluan bulan diala naonana diala tai ceulina ngomong teh asal alus ngaceplak we lain ka mana we karep ngomong teh sieu asa nu ngaliwat pi omongan dina otak diomongkeun langsung asa kabeh ai teh kitu teh nyatu aing mah teu kumaha halus halus bersih ada kira-kirana den abdi tak bakal panggih deui moal jeung jelema eta anu ngaran Semar moal hor nah jog-jog moal cepet puguh nah pangna moal sabab maneh mah tukang bohong bohong naon bohong nya naon bohongna aya ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput maneh hor nah saha ngaran kuring cing jog bohong papanggih ge kakara di dinya jeung di dieu ngaran maneh teh cepot anu tukang dawala walah anjing paranormal dulu murid Mamah Loren mun teh
muridna Joko Bodo meureun. Bener? Hah? Ngaran teh Cepot. Sumuhun teh baheula ge can digenti. Atuh naon make ngaran batur? Heuh atuh kitu mah wajar sakitu mah tuh. Ari aden teh bade kaulah mah rek ka sawarga. Bade ka sawarga. Sugan apa anjeun jalan ka sawarga? Wah moal panggih. Moal panggih ku saha? Nya ku di dinya. Naon sabab? Sabab tukang bohong. Bohong naon kaulah? Tadi ka kuring nanyakeun saha ngaran gitu. Tapi nyaho di dinya. Eta teh ngabohongan diri sorangan. Nah atuh nyaho mah make nanyakeun tadi. Cing pikir ku di dinya atuh. Kitu sote kaulah mangga doja. Nah maka di doja da lenti kukur. Kade besi gelut nya wani neng gelut oge sok wae. Ai kana gelut teh saya namana. Heeh. Karasa. Cepot kan. Bisi maneh teu apa, bapak maneh teh anu keur diteangan teh ieu pisan. Dalan. Bapak maneh anu ngaran Semar nu keur diteangan ku maneh teh ieu tah. Ya. Ada yang syarek nipu ieu mah. Loba nu dihipnotis. Loba nu sadar hipnotis. Dihipnotis teh anu sok batuk teu eureun-eureun, bronitis atuh teh mah bingung. Jauh. Maka jeung ngaku bapak kuring kumaha maksudna teh? Heueuh, kapan anu keur diteteangan ku buta teh ieu tah. Wujudna mah geus dibawa ku buta tapi eusikna ieu. Buta naon? Apan tadi teh datang ka hareupeun Arjuna pan? Aya maneh, aya bapa maneh, heuh kaula. Alah, nyaho kana perjalanan urang. Wah, heueuh bapak urang. Tah sia mimiti ka hipnotis. Kade sia kade. De relokasi dibikeun ge. Keun bada dina loketna ge angan ukur urak. Urak teh bulu hayam. Nu diansam ku buta rek dijieun tumal ku buta teh kaula. Heueuh heueuh bapak urang. Tapi amuan heula sampingna da cirina ge bapak urang mah dina samping seungit surga. Ciri khas di dunya moal aya seungit kajaba ti kastori nyaeta seungit sawarga. Sing lamun bener-bener bapak kuring sinjang teh bade diamuan ku abdi. Oh pek. Kena kepercayaan nya kan. Punten ieu nya sok. Allah. Nepi ka dari pinggiran. Ulah, heeh, demi Allah aing mah. Swear. Wah, iya. Mimitina ka hipnotis. Henteu ieu mah. Asli bapak aing ieu teh. Asli. Halo bapak. Nanaonan ieu bapak teh? Bangga boga bapak kasep. Ah bohong. Sia teh. Pecahkan geus euy. Oke jamban. Allah. Sakit pasionin. Oh. Tuh sangka ngeuning bapak urang Nuhun bapak salamet keneh ai wujudna mah dibawa ku buta. Ai nasib Arjuna jeung Gatotkaca. Wah, pasere-sere jeung angin duka mana ragragna. Cing ai garwa bapak saha? Siti Ragen, urang mana? Urang Sekar Mume. Disebut nyiman.
Hai putra Bapak hiji tilu muka hiji maneh muka dua sidawala muka tilu gareng padahal sebenarnya mah aya opat jeung si tukul ampun nya geuning Bapak nanaonan ieu Bapak kikieuan hayu jak sabab di dunia eueuh balad deui di mana Gatot Kaca Arjuna geus eleh geus teu mampu ieu lain buta samanea nu matak urang kasawarga urang minta tulung ka paman maneh Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru eta teh saderek kitu mang maneh teh anu jadi raja Triloka teh anjir berarti Bapak urang teh beunghar euy geuning urang teh turunan ningrat teh wala turunan ningrat darah biru anjir sugan teh darah tinggi anjing darah biru turunan menak akang teh turunan menak urang teh da wala euy akan disebut Dimas oge hayu tuturkeun Bapak ka urang kasawarga nya eta mah teu langkung sapu mangga teh teuing ira ayeuna udah jauh moal tapi ku sabulan urang make kakuatan nyaeta urang make aji sari ning gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara aya kitu Bapak teh nya nuhun atuh disangka ning Bapak aing teh Jesmon no 7 dewek lamun dina bintang film sahajing hah dewek Bruce Lee hebat ai kuring mas lain kemana we karep si mah lamun dina imah we hotel ai kuring tung lamun dina bubuahan dewek apel ai kuring ti ucing ai kabarai buah geus ngomong jeung sia mah pipaseaeun hayu urang irit ka sawarga jak mangga ngiringan yang Bapak namti heula nuhun Pak paingan mah bogoh nya teh we geuning aslina mah kasep we iraha abdi rek di salinan ke lebaran aja Pak ke lebaran nuhun Bapak geuning Bapak teh lain jalmi samanea geus hebat jang ulah nya nu matak ulah dihina ge Bapak dewek mah kitu kitu kan saya kolot aya oeng-oeng di sawarga Maniloka Yesukma sajati asta jinga dawala langsung ke karaton balik mercukonda
nanging otipati teu aya lajeng ka hiji tempat deui nyaeta tempat anu keur dikunci tapi ku pangawasa jeung ilmu nasmar nyaeta ieu sukma sajati kunci bisa muka si horeng otipati Jagatnata keur ngajep pepengduaan ninggalkeun raga badag walah iya di dieu geuning cepot jahat sia paingan diimpleng ka itu ka dieu aing poek lamun teu datang ka dieu dina hati moal pangis ya duaan ngadon ancelengan-ancelengan di dunya make wujud anu lain ari asli na ieu diantep aduh Gusti ngahina naon maksudna ieu cepot ka dieu asup Kang lapetkeun sembah kapihatur sih moal kene malan sia moal ne malan nah kulem disebut sare lain ieu teh ninggalkeun raga badag ge makhluk teh nya Ruas nyebutnya aing ruas oh geuning teu ngarenghap tah diuk pusing rungsing tapi hiji ngabela hese capek sembah kapihatur moal ne malan moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badag da lain di sare mati geni ieu oh nanaonan ke urang caritakeun kaget ku nirahan ningali kaget ku nirahan ningali masa jati astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler kunirahangan dika kurang ajar sia naon ieu teh bapak teh jauh kurang ajar we ieu paman maneh nepi kacul kana kawajiban sudog-dog tinggal iga sudog-dog tinggal bangke meureun maksudna bapak apa maneh anu ngalah nyawa bapak di dunia buta teh tah ieu anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mangkeluk ah nah bapak teh jauh-jauh ai buktina ni kan kaloler heuh keur sare meureun
disebut sare da teu ngarenghap. Jadi ieu teh hartina ninggalkeun raga badag. Ninggalkeun raga badag. Raga lemutna teh nyaeta nyieun deui hiji wujud nu dipake ku manehna buta. Tah buta teh ieu sinarada ieu. Gentayangan di dunia. Kemudian kasang tukangna naon? Hayang layang jamus kalimus sada lambang kagungan negara. Lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya euy. Padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nya tadina amal. Eusina nyata lambang kagungan negara eta teh anu dibemetian ku Katuhanan Nu Maha Esa tungtungna keadilan. Lain dipigawe mah kalah dipangplang kene gini. Diungagang gamarna padahal kudu dipigawe eusina. Baingan adil ayeuna teu walatra. Hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ke keur nu gede mah dumeh gede duit meureun dina dihukumna oge teu ditoe-toe acan ditempatkeunna oge di tempat anu ngeunah aya nu maling hayam mah sabar ripuh teh di buligiran di gemrong reungit kumaha nya Pak kieu dah keun dadang ke aya balitunganana. Tah mana kitu oge meureun manehna teh teu sanggup jadi pamimpin. Gitu. Bisa jadi mun kitu mah Pak. Ai geus sul dog tinggal igal kieu mah. Sul kana kewajiban. Tah. Ayeuna Bapak dek init deui ka dunya. Maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu. Balik deui kana wujudna. Ai maksud Bapak, tah di dieu kerajaan kumaneh pake. Maneh jadi raja Triloka. Raja nu ngarajaan raja. Dewa-dewa ge bakal sujud ka maneh. Lain hayang. Anjir. Lain hayang make baju sakiang akang teh. Tong sok kitu teh mah patahan teu baleg. Naon teh? Nya Bapak, naon? Lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Da pakaruksak atuh SMP, SMA ge abdi mah teu bisa milu paket. Ngere mun sadaya milu paket oge. Nya, da pengetahuan ka ituna oge ilmu. Ijazah menang oge da puguh meureun heueuh intelektualitas da bakal eueuh ka ituna teh. Berat pertanggungjawabanana. Ieu mah sakedeung sementara nungguan jurigna datang tang engke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusikeun antep cenah lumpat ka mana manehna. Ulah gua euy sanggup sia jadi raja. Nya ai sakedeung mah teu naon hayang mecakan. Asal lain 4 tahun ini Kang. Tong lila teuing ah. 1 tahun setengah we. Aing asa geus ngasaan widadari we geus. Jadi raja sehari Kang. Iya. Oh jadi abdi jadi raja bapak tim suksesna. Kadeah jadi tim suksesna. Tong sok bobodo batur. Ngabibita batur nya bapak ngeunah bakal boga gamelan nya aya abdi ai sugan teh moal kieu atuh da oh lain mah kagok batur teh dipake heeh kagok borontok ka pelang belang aing kagok boborot tak itu sanggup maneh nya atuh aya kitu mah teh naon ai sementara mah ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya teu bae dicap jempol teu naon sok we kumaha maneh we nya
lah jadi raja dulu lah alah ngan teu bisa mukodimah lamun abdi dititah pidato kumaha apa mulai rekamannya bapak anu ngomongna abdi nu sungut wawanana nya sok sanggup teu sanggup sok pindah sok aya dina lumayan 2 poe pake kumaneh wujudna laan pakaianana pake ku abdi rupa moal bisa anger rupa maneh bakal kitu gitu maksudna asupan wujudna langsung jeung wujud maneh acarana sarana teh nyaeta kudu mepek bayu teh naon ulah ngarenghap 5 menit tahan napas sok bapak ti tukang nu nyaredkeunana siap engke jalanan bareng atuh saudara karep pedora kompak kelanan ulah kumaha teh aya abdi ka nu mana pade teh aya 2 heueuh aduh ka mana abdi yeuh dewek raja hah dewek raja dewek Batara Guru siling narada kumaha teh Pak adi ka adi lanceuk ka lanceuk ai Batara Guru teh adina narada lanceukna jadi abdi wayahna ka narada rambung narada mah kalau teh wah cumureun sapeleng kah bapak yuk kabeh ge kan kedua cukur kere dah ulah ngan mau bisa nyebut adi guru paling adi diharja paling adi beteung mun katuna teh dewek jadi raja siling narada kuring raja mah dewek jadi cacak wae kada gua nambah wae sia mah cacak teu ngamodal nepi ka perbut kitu kieu we atuh abeh adil mah naon sok mepek bayu teh ulah ngarenghap 5 menit saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru siap engke aing mah tong burung gusu tenang we tong getas harupateun ke bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng mimiti ulah ngarenghap sing kuat siapa tuh hiji ya berarti 4 deui tong ngomong atuh cicing nyarita bersogona 2 berarti 3 deui 2 deui 4 berarti bakal mawalengkeng 5 wah cingkuat berangkat ke hari aya kemajuan aya kemajuan berangkat jeung rurat reret deh sok perketkeun aya hayang boga gamelan mah bari jeung teu boga masa ge cingkuat karek 1 menit sing kuat berakatkeun karek 2 menit tapi kagak deg-deg gitu deh ya mau puasa cingkuat atuh mana teh udah ngap atuh sarua aja tidak modara ieu modari mah puasa ari maneh
Ai sidawala geuning kuat. Deuh, api-api sia ge. Komo si lain. Kakak belum bakar rokok. Belum betul ya, nangis. Hebat. Jarak doang rawan Oh, balikan. Kape heulaan atuh. Jalan marakatkeun mah kuat. Sabar. Kata cara rangke bukan. Bawa. Kita mulian. Sadaya-daya ulah hapunten abdi mah dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu ya. Sanes maksud abdi nyangakeun beuheung tangger teu-teukeun suku genteng blokeun. Naon? Oh, sidawala. Sidawala ka mana? Dai, di kamar bete. Oh ya. Ya. Sidawala ka mana euy? Lah. Naon? Gimana? Oh iya. Si lain teh? Heeh. Wah. Jeung tunyak tonyok kapan ieu mah? Bapak mah adil tadi. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus. Aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia. Lah. Naon? Geus dewek mungah dek peke sorangan siling ah. Dek mah maturan aing teh sudi make rada ada merang meureun. Geus baju ieu. Bajakeun kitu batara guru ngukut dewek. Keur batur pakumaha sok buru-buru ka nya asupan. Sok buru-buru bapak rek init. Mung peke bapak di dieu. Abdi nu newak jurig. Moal kuat. Awas teh bakal ciwe. Sok. Namanya kakolot. Sok da kolot ge ngeunah sok nya asupan. Aku kudu kasih ibu. Nah, eta omongan si ayah nu bika kitu. Karaos ya teh. Oh, atuh da geus berpengalaman gitu. Sok. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Asup. Ini hese teuing sia kudu dipaksa we. Bedegong na leuwih ti naon sia. Wayahna moongah. Nah, make baju nu kitu geuning eueuh bajuna ge. Ka mana bajuna ge eueuh? Kudu diting teh lebar. Eta geus dipake. Oh, heuh. Wah, Pak antong ieu, Pak. Wayahna. Nah, darek bajuang ieu mah. Bajuang dek nuntut keadilan itu anu keur apluk-aplukan di dunya. Tayangan di dunya soal pakaian bae. Ya atuh aya kitu ona mah cenah naon atuh. Sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reuwaseun. Lain ieu Pak sakti da kudu sakti batara guru mah. Kitu? Muhun, hayang sakti we sajidu mah teu sakejap nyata. Heug. Saciduh mah teu sakejap nyata maneh. Wah, bisa sulap ya Pak. Nuhun ah. Bisa sulap.
naon wayahna dewa urang calukan saurang mah maksudna urang cara meuli kartu gaple tengeunah meunang aing di dieu keung permainan mah karena gaple resep-resep eta sora kudu digenti sok bisa imam atuh kumaha ngagentina dehemkeun di mana geus robah dehem kali 5 kali ka 4 kali bakal robah ayeuna apa sok cing sok tapi no damel kaulanun wah anjir wibawaan hebat wibawaan euy wibawaan demi Allah aing mah naon rupiah pamaksa dan salira Kangjeng Rama bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala Batara Guru sumuhun Batara Guru guru naon sih teh guru dana setia tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula non Kangjeng Rama Dewata Cengkar Dewaji lain dewa elah halus ya halus demi Allah halus sok maneh sok papator teh begitu tong tarik teuing atuh tapi no damel kaula nun bapa unyuk semangat naon rupiah pancen ti selera panjenengan ku putra pada dilaksanakeun nanging aya cita-cita kaula naon nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah Candra di muka hoyong digenti ku cai tiis dek dipelakan mujair nila dewa-dewa kabeh cenah turnamen nguseup di kawah Candra di muka tong kalewihan teuing sabodo kawasa ulah kaluwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo nuhun Adi Wijaya nuhun Adi Guru gitu ayo tah sakitu bapa rek ngudag jurigna ayeuna mangga wilujeng urang ngajugjug ka karaton balik mercukona balik musyawarah para juata marasa ngajuata permanten bayar robaya kalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk lereng kemana we karap sia mah anu dewa 442 make teuning da geus piheulaan hayu urang tepungan widadari anu 6.000 600 660 eta mah ayat Allah belegung widadari mah 40 abehna laras dewa mahnya eta aya 4.440 are hayu atuh urang ngajugjug ka karaton bale mercukona tuna lampah eta
kacarios di Guha Sela Bintara nyaeta ye Sang Prabu Wijarna ka kasumpingan Senopati Sampurasun. Ya. Hai bagya sembah kapiatur lingih Kakang Patih lingih. Mugi sihapung tenang lumayan hatur lumayan sangkan jantan kasayang Senin nu jadi atikan ngaraketkan duduluran sariki kudu jeung pikir sameme prabadi ati nu awon perlu singkiran ayun-ayunan di ayun kusinnya
Bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri Prabu Wijarna ka bingah kasumpingan ieu patih nagara nyaeta Kala Nurgeni ieu ngandika Bagya nu taya papadana syukur bagja kumbayangan aja geus bisa datang ka harapan kaula coba minta supaya jawaban hasil jeung teuna nyaeta anu dicita-cita berang jeung peuting layang jamu sekali musada rayi kakang cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna hasil eta layang jamu sekali musada susah payah naker perjuangan anu luar biasa ari si Semar pae sanes pae deui ka ieu bangkena tah senang urang moal anu ngaganggu dan di dunia anu dipikasieun dengan si ieu we sorangan dan dina paena oge kaula nun soak teh soak rag-rag jantungna atuh da diudag-udag ku kaula capek meureun layang jamu sekali musada hasil alhamdulillah kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layang jamu sekali musada kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy caina rek dipake mani api-api da ieu buktosna tah layang jamu sekali musada teh coba ya bagja mager kaula bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa kaaji ieu layang jamu sekali musada nyangakeun gawe akang teh mung sakitu-kituna bade dibeureum bade dihidang ya berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kaula sieun tina kalamatanana tina telatna da puguhnya kitu da teu gampang geuning urang amat pertahananana rekep kaya gegep paingan nagara na maju da puguh rakyat jeung pamingpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana syukur bagja kumbayangan pinasti kasayang dumampara ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun ieu raja nyaeta lumebet rarancepan ulah kaget tenawa ieu pusaka dicekel deui ku kaula hei saha ieu saha satria bisi anjeun teu apal ka kaula anu ngaran Sukma Sajati saha anjeun tejok ku sampean lajeng ieu Sukma Sajati lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya
Oh. Jadi ketahuan. Saha entong saha sia. Mata peda aing teh. Sok lain nek maehan ka aing. Nah anjeun teh alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing teh lain mata peda deuleu. Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin? Hah? Ai, entong ai. Kabina-bina sia syarakah teh. Layang jamu sekali musadar rek dipibana ku sia ya. Lain waktuna kurang ajar. Ieu teh pakaian di dunya adalah. Nah saha cik kaula Semar. Ya, ninggalkeun raga badag sia. Sok dek lompat ka mana? Wah, kabur. Hei. Bahaya kabur. Woi. Tahun dua pakai gumuncan. Marukana di luhur candi eusi meureun. Keun antep sia. Tuna lampah eta kacarios di Batara Guru Narada aya di balik mertukun. Nah, siapa balak opat ditinggal ku balak tilu. Poho. Eta. Catur karena gaple. Iya. Sok, abus ke siapa balak kosong teh paeh. Aduh. Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Balak 5 kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ileng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya yeuh? Maksudna kesal. Urang refreshing, urang pesen sepatu roda. Sakumaha kahyang urang da urang maraja moal nu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu we nama. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut. Hari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngarareunah tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang kadunya urang pesen beuleum peda. Nyaeta menta supaya pangneangankeun jengkol ngora, nangka ngora, jeung budak ngora.
urang bawa ka dieu urang barang dahar balak kecerakan urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek da moal teu ngagugu di titah dewa magriyu atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang teh boga hajat di dieu urang onangan para dewa kudu mere cinggel hajat naon urang nyunatan saha urang newak dorna urang sunatan di dieu benar urang onang singa depok si robot robot mana mitoha Mas Yuning mitoha Neng Nunung urut meureun eta mah tah kitu dorna teh urang cenah tumpak singa Depok tuluy robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana saha dorna moal teu ngeunah seuri urang kitu hiburan mah urang mah duh tingali aya jalma datang ka dieu aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya bener hayu boro-boro kakang kakek tendera haningali kiri-kiri lagi tenera kang haningali ya tingali wujud urang ngarenghap aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun ai saha sampean lalawara teuing datang ka heupeun dewa teu bema teu keramat luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk Raja Ponggawa naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyemah bari jeung teu bebeja teu aya ibarat ti tadina anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can mencicak-cak goblok saha ieu naon mana datang ka dieu teu sopan aya nu ngeusian cahaya saha ajeun budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru pek tanyakeun ka Unga Dalang nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge itu aing narada di mana-mana oge cilaka geus aya nu ngeusian tingali itu siapa tuh aing geus itu tobros dipake naon teh teu apik kitu dipake kasti ku aing dipake lari subuh nyaeta ti kainran langsung ke gentong
kurang ajar aing sabenerna Batara Guru mah kunyuk katanya kene kabalarea ka dewa pasti nuduh na Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun lalawora siang ngomong teh hayang sia diciwit ku aing rasakeun aing make aji kemayan bakal diberi aji kemayan bakal lulus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan ka dieu sia bakal lulus maneh di hanapeun leungeun aing pek sok ari bisa mah pek bae den niraking ka ngawatek aji kemayan den nira ngawatek aji kemayan modar sia modar ceuk saha modar ai nah kang teu mati dengar cadas ari nu boga aji kemayan teh saha Batara Guru tah sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun aing kemayan mah deuleu gablek mah kemayan tapi lumayan rasakeun leuleus ya leuleus ya lumayan nih 100 tuh HP na cokot Kang tuh bisa nge SMS ingat babari nge SMS mah nulisnya dina kertas tuluy nepi ka batur anterkeun atau surat mun eta mah bejakeun SMS ampun Batara Guru sejata lu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada tapi da geuning kaula teh teu bisa meureun lain milikna Batara Guru urang ngajar atuh lalawora teuing dek ngalawan kaula Batara Guru amin lain Batara Guru jadi garelogi jadi dewa-dewa aduh nah ya dewa-dewa jadi garelo bongan di mimitian kumane ayeuna mah kaula dek init kaleuweung kai-kai dek dituaran dek dijualan aset-aset negara urang gade-gadekeun heuy meungpeung kapake meungpeung keur diuk ge mah geus pangsiun moal geus eureun mah moal aya hakaneun meungpeung urang make aji mumpung kumaha sia hoi Kakang Semar ampun Kakang Semar sejata lu kaula teh geuningan ieu aya manuk penguin ka dieu geus sia mentok heureuy puguh hileut teh kunyuk sia aya disingkat geura nyingkah Semar
tiasa warga manirancan sabab pajarkeun weng kete dewa ngukut bueuk geus tong heureuy siapa jadi kepret ke waing taluk sia ampun Kakang Semar naon maksudna rek nyokot layang jamu sekali musada ngadon ngabongohan ti tukang sia kaing hayang nyepeng pusaka layang jamu sono tapi salah carana sia teh lain kitu carana dulu sok kumaha carana gengsi sia hayang silaturahim jeung aing dumeh aing sangsara dumeh aing jelema teu boga aing teh si murayat sia teh mimpin rakyat lamun eueuh rakyatna sia teh rek mimpin cucunguk notorogan sia gengsian hirup teh jadi raja teh unggah adat sok dek ngalawan kumaha kaya aki-aki bucit rek hideung sabab bureuteuna Semar teh lain korai kadut tapi ku ilmu nu matak anjeun tong ngajago ka ieu Semar Banar Nangka Badranaya kitu sia teh atanapi Semar Lurah kuda Australia geus jang geus teu more teh jang benar ampunan leres Kakang Semar dai kaula mah diajak ieu ku adi ai teu ngagugu kumaha nya kapaksa we geus jang jang kulit waru angan daru sineuguh wah lapur euy Can menang ka bogoh kan aing mah can ge katarima gaji lapur mereka bisa jadi orang melapur meureun teuing sok buru-buru sia kubat cageun ayo daya Kang nedahapunten tina sagaro pihak kalepatan tah keur dewek mah aya nilai tambah sabab naon hade silaing jelema menta dihampura ngan aya leuwihna keur dewek leuwih hade jelema nu ngahampura gitu ai kolot pinter pisan euy sagaro patenangan leuwihna we aya we lemes kolot mah dengan leuwihna teh ai teh kitu kumaha meureunna puguh sagaro pageneangan leuwihna urang teh ya dirgahayu ya nya anu diulang tahunkeun nyaeta pangarsa Bapak Ayon Syuharis Restuningrat mudah-mudahan panjang yuswana panjang rezekina nya atuh urang sakedap deui nya tamayunan sasih Ramadan mudah-mudahan aya dina kakiatan oge hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-65 dirgahayu Indonesia nya cu permios ti akang sanes teh sono pamitan sanes besenan sanes waktu tiasa patepang deui ieu lalampahan rupina urang cekapkeun dugi ka dieu kemang ti leutik sinebaran sari tutup lawang sigotaka